Bismillahirrahmanirrahim. Wal adu bi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, maca Qur'an nur tajwid banget dosana. Hukumna maca bismillah ya opat ceuk ilmu tajwid kade bisi opat kahijina qatu kulipek baca keun akhir surah bismillah surah waqafkeun kaduana aya waqaf aya wasal akhir surah kahiji waqaf tong samar akhir bismillah jeung surah nu kadua diwasalkeun ka ade bisi sulaya katiluna waslu kulli sing tadi ti akhir surah jeung bismillah sing hiji akhir surah bismillah surah hiji keun kitu gambaran katilu pek ragapkeun ka opatna akhir surah nu kahiji diwasalkeun jeung mimiti bismillah turun akhir bismillahna diwaqafkeun ka opat bekerja tong dilaksanakeun katerangan ti hiji nepi ka tilu anu samalah eta manu kudu ari anu ka opatna eta teu sabab bekerja tong dibaca kitu da salah. Linuni taskun walitanwini arba'u akamin fahun tamyini. Hukum nun pai jeung tanwin kakentepan hukum opat kudu cek kapertelaan fal awalu inharu qabla lahu pilil haki situ rutibat fatari pikahijina kudu idar masing terang dina huruf alaf nu genep pek bilang hamzun fahaun summa ain haun mumalatani summa ghainun haun hamzah jeung ain jeung hata cecekan tambah dua khobain pada dicecekan wasani idghamun disitatin atat biar maluna indahum qad sabatat kaduana kudu idgham kana ganap dina lafajar maluna anu tetep lakinnaha kismani kismun yudghama fi bigunatin fiyan mulima tapi nu genep bagi dua bagian idghama abunayan musabagian illa idza kana bi kilmatin fala turgim kadunya summa sinwanin tala angin lamun nun pae tengah kalimat cara dunya sinwanun ta idgham pula wasani idghamun bi ghairi gunna filami warasum makarironna kaduana idghamun tamake guna di dalam robulak balik sing marana wasalisu iklabu indal ba'i mimman bigun dati marifai katiluna iklab lamun nyandingan bakantikan kana mim guna campur ipa warabi'ul ipau indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili hukumun baik jeung tanwin ka opatna ipa yang ngarepan huruf sakantuna fi homsatin mim bari asin ramzu hafi kilmi hadat baiti kodoman to'anya kalima belas huruf sadaya nadina kawit kalima iya nadomna sip dasana janjada syasun kot sama dum toyiban jinfitu kodo dolima nyaita sodasa kanji syakot cinda tozai patah dodo masih pada apa wakuna mimang sumanuna syudi dawasami kulan harfa gunatin badakana mim nun anu ditasdi dan kudu ngaruskan guna dingarana guna tenya eta sora anu harus
nungai yang nyadak kana irung abus gunatenya eta sora anu harus nungai yang nyadak kana irung abus ari anu dingaranan musyadat ya kudu dibangetkeun dina macana huruf nate aya 20 genep salian disarengkeun sasing tetep wal mimu intas kuntaji qoblal hijal la alif alayin natin lidil hijal mim sukun datang meme huruf hijal lain datang meme huruf lainnya ta kamu salah satu liman dobati faul idqamun wa idharun faqad hukum natilu menggunung malanggaran ipa idqam sarang idha kenyalahan fal awalul ifau inda ba'i wasami syafawil quroi kahijina ipa lamun jandingan ba ngarana ipa syafawi munggu qura wasanil qamun dimisliha tawasamil qaman sogiro ya fata kaduana ilgam lamun kaharab nahamim dai mislim sogi tatalana wasalisul idharu fil baqiyah min harufin wasammiha syafawiyah katilu idhar sapawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna wadar lada wawin wafaan tahta pilih berbiha walitihadin maripi umim pai idhar kencing risipi sankana waw jeng pasabab padeketan lilami al-halani qoblal harufi ulahuma idharuha fatarifi alif lam dua tingkah hukumna hiji idhar sing terang unikeunana qabla arba'in ma'asyratin hudhil min ibgi hajjaka wa khaqima meme 14 cokot sing merenana ibgi hajjaka wa khaqima Sani ma'idhamu fi arba'in ma'asyratin aidan wa ramzuha fa'in kaduana alif lam wajib idgham dina 14 kawit ieu nadham Tib sumasiro mantapun zibdani amdak su'adhonin Zusyarifan lil kiramnya etako Sasorota toda jeng Nunda sajeng kodek sajeng lama sing junut Walamul ula samiha komariya Walamul ura samiha syamsiya Nukaiji alif lam komariya Nuka dua alif lam syamsiyah wa idhiranna lamma fi'lin mutlaqan binawi kulna amwa kulna wal taqaqudunga idharkan lam dinafi kulna kulna wal taqa'itan misil in bisifati wal maghriji tafaq harfani pamislaini fihi ma'ahak lamun sami sifatna sareng marojna dua huruf idgham mislain kasebata inti sifati wa ma'ariji tapak harfani pamislaini fihi ma'ahak lamun sami sifatna sareng marojna dua huruf idgham mislain kasebata idgham kulli sakinin qad wajaba fi misli ka qawli idhaba ari idgham mutaqaribin marja dina idgham mutajanisen mahmunang dua rupa dibaca nanggeus malum menang diidharkeun dejeunna nang idgham ari dina idgham mutamatsilen mata menang henteu wajib idgham etama waqis ala hadza siwa wa fintala doman wa yain ba'da kazim yutala anggina iya yang harapan iya
atawa wau jeung wau padaya contona saperti lapat piyau min jeung isbiru wasobiru karasa linilil dina huruf kudu diidghamkeun tapi ieu wajib kudu diidharkeun wa iyakuna makhrajan taqarruba wa fi sifati talapayu laqaba lamun huruf nu dua deket makrajna teu sami sifatna eta kasebatna mutaqaribain au yakuna fa fi makrajin dona sifati hukmi ka mutaqaribain eta nu makragatna dina makraj sami dina sifatna bil mutajanisaini summa insakan awalu kullin fasogir samian mutajanisen etanu kamasyurha lamun paenu awal sogir marana awurikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun wa fahamu bil musul atawa huruf nudua di barisan idgham kabiran jeung kudu nganti pisan huruf qalqalatin khamsatun atat in sukinat fi qatbu jadin qad sabat huruf qalqalatin lima sadayana qatbu jadin syarat sukun tetapna kismani qalqalatu sugraku rasani ma fi waqfi duna sugra kubra qalqalate kabagin kubra dina waqaf ka ayaanana wa baina ma faqalatun in sukina wa iyakun fi waqfin kana alyana pekek togen mun pai huruf nu lima malalamun waqaf ka cidane tokna wa baina ma faqalatun in sukina wa iyakun fi waqfin kana alyana pekek togen mun pai huruf nu lima malalamun waqaf kacidanek tokna wa fahimil lama minal abdillahi anfatri awdomin ka abdillahi kandakan lam lapat Allah mun memena jabata wa PS Abdullah contona waroki lama minal abdillahi min badi kasrin lawukulillahi ifiskan lapat Allah mun memena dijairkan lapat kulillah contona wa ma siwa fahimir ra'akama tadamu au tuktahu au ghairuhuma salian ditarkik makan deken bae Jakarta wa PS contohan sing sae waroki kira aida masusirat kada babada kasin hai susuki dat ipiskeun ra lamun JR baris nanya gitu mun sukun asal lumaina Ilam yakun min qablu harful istilah au kanatil kasratu laisa usila angin robaris najer nyang harepan huruf istilah nutuju pekragakeun dibacana eta menang dua wajah menang takfif menang tarkik henteu salah contona mirkhasun mirqadun iradun mirqabun firqasun firqatun mirqadun wal mandu asliyun wa fariyun lahu wasami awalan tabi'iyan lahu mate aya asli aya farina mat asli tabi'i eta katelana maratawaku pulau ala sabab wala biduni huruful tujutalak kana sabab mat asli tengadagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamdin aw sukun min ba'di hamdin fadliyan yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap huruf
tufahiha min labdi wa yafinuhiha huruf mate ayatilu sadayana dina lapad wayin dikumpulkeunana wal kasru qabla ya wa qabla wawin dom syartun wa fathun qabla alif mutazam wawu iya PSJN nun maena alif kujabar syarat huruf memada wa kasru qabla ya wa qabla wawin dom syartun wa fathun qabla alif mutazam wawu iya PSJN nun maena alif kujabar syarat huruf memada walainu minha ya wawun sakana inin fitahu qawla kullin amkana huruf lente ayat dua sadayana wa iya lamun jabar numaina amat ben lamun ngaosna diwaqafkan panjang nate cara man arifi sukun contohna lafad mina qawmil yul ain dayangan lamun tawaqaf lain maten matamkin ya dikasrokeun ditasnidan bangsa geus aya ya anu dipaehan contohna lafad huitum nabiyina jeung lafad itina iliyina ngan akur menang dua hakat macanan temenang kurang leuwih dibaca ngan ukur menang dua hakat macanan temenang kurang leuwih dibacana madhi warna waqaf kentangin jabarna anu aya dina tungtung kalimana contohna lafad iwajan jeung libasan macana makudu iwaja libasan dipanjangkeunana iwad dua harkat ulang leuwih hatina dua harkat dipanjangkeunana iwad dua harkat ulang leuwih hatina dua harkat wajibun injam jun badaman fikir matin wadabi mutasil yu'ad mun datang hamjah badaman sakalima bal wajib mutasil eta ulah salah ari manjangkeunana genep harokat henteu meunang leuwih tina genep harkat ari manjangkeunana genep harokat henteu meunang leuwih tina genep harkat wajaidun madun wa qasrun in kusil kulum bikil matin wa adamun kasil lamun datang naham jamisa kalimah marana jaiz mun pasil ulah salah lafadku ampusakum eta contoh nama cana tong leuwih ti lima harkat lafadku ampusakum eta contoh nama cana tong leuwih ti lima harkatna au qaddimal hamzu alaman difada batun ka amanu au imanan huda aliman pada kudu kumpul huruf mat rejeng hamzah dina sakalimat nyangre tatapi hamzah kudu miheulaan huruf emat ayana dipanderikeun contona adamu amanu aqulu asana adamu amanu aqulu dipanjangkeunana menang dua wajah menang panjang menang pondok henteu salah pangpondok nanya eta ti dua harkat poma ulah ngaliwati dua harkat dipanjangkeunana menang dua wajah menang panjang menang pondok henteu salah pangpondok nanya eta ti dua harkat poma ulah ngaliwati dua harkat wa mudmarun subiko bil muharraki silatu mabada halita haruki madzilah teh domir teka piheulaan
huruf sukun badana teu dipaehan mad silate nya eta ngira-ngirakeun sanggeus hadomir aya mad diasukeun ari baris hadomir teh nya eta aya dua kasro doma anu nyata contona saperti lapad lahu bihi make amadina lafad lahu bihi marsilate kabagi dua bagian qasira jeung tawilan tanyalahan qasira sanggeus sadomir ulah aya hamzah koto hamzah wasal sing teu aya dua harkat panjang nasilah qasira ulah ngaleuwihan tina dua harkat tawila sanggeus sadomir kudu aya hamzah koto sabadana sing sadia panjangna teh dua alif satengah cara jaid munfasil silah tawila disyaratkeun dina palebah mad silah huruf sameme hadomir kudu harkat disyaratkeun dina palebah mad silah huruf sameme hadomir kudu harkat aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'am mad lazim munggu qura aya opat lazim kilmi lazim harfin telepat kilahuma muhafakum musaqalun fadi arba'atun tafassulu tina kilmi harfi tafsir dua nana muhafaf musaqate opat tafsirna fa in bikilmatin sukunun istama mahafi madin faya kilmiyun waqal lamun kumpul sukun asasa kalimat jeung huruf mate lazim kilmi tersalah kilahuma musaqalun in udgi mamisalu sahaya untifa'ala masyarat kudu diidgomkeun dibaca na cara lapan soho kitu cuk contona ari dipanjangkeun genep harkat henteu meunang leuwih tina genep harkat ari dipanjangkeun genep harkat henteu meunang leuwih tina genep harkat walazimun idza sukunun usila waslan wa waqban ba'da madin tuwila man lazim aya sukun ti asalna pada huruf mad wasal jeung waqafna fa in bikilmatin sukunun yutama ma'arfi madin fayakmiyun wa qalamun kumpul sukun asasa kalimah jeung huruf mad lazim tersalah muhaffafun kullun idalam yudgoma misaluhu al-ana takun ulima ari mad lazim kilmi mukhaffaf teh huruf mad jeung sukun asasa kalimah satan teu make idgham dibaca na cara lapat al-ana kitu contona ari dipanjangkeun genep harkat henteu meunang diwitina genep harkat walazimu harfiyu awal suwar wujudu wa fi zamanin inhasor lazim harfi etana mimiti surah ayat 8 aksara tong kaliwat janyahu huruf kam asana qaswal ainudu wajhaini watulu akhonu 8 jumlana kam asana qasainu awajanutul anu akhos
au fi sulasil hurufi wajida wa madun wastuhu fa'arfiyun bada tawakumpul huruf anu bangsa tilu madi tengah teh lajim hati nukitu muwafakun kulun idalam yudho mamisalun nun wa kolami fa'ala maringaran mad lajim harfi muqafak huruf mad jeung sukun asasa huruf sarta henteu make idgham dibacana cara lafaz nun wal qalami contona ari dipanjangkeun nagana harkat ulah dilewihan bisi tempat sarta henteu make idgham dibacana cara lafaz nun wa qalami contona ari dipanjangkeun nagana harkat ulah dilewihan bisi teu manfaat contona mad farku aya opat tempat masing paham sadayana tong kaliwat ari ukuran panjang mad farku kudu tilu alif anu geus tangtu wa min hudain arada sukun waqfan kata lamun anasta'in man aridi sukun aya huruf sukun sabada man sabab waqaf ditalamun empat taqdim cek dauhan ahli tajwid lana fiya fikal mati tauhid contohna lafaz la ilaha illallah taya deui pangeran lianti Allah matazim cek dauhan ahli tajwid lana fiya fi kalimati tauhid contohna lafaz la ilaha illallah taya deui pangeran lianti Allah yang qasimul waqfu ala arba'atin tamin waqafin hasanin qabihatin waqaf teh dibagi opat bagian tangkap hasan qabihan tenyalaan waqaf tam ngawaqafkeun kalimat tepat tali qablu badulapan waqaf tam ngawaqafkeun kalimat aya batali qablu badulana waqaf hasan ngawaqafkeun kalimana aya batali qablu badulapana waqaf qabi ngawaqafkeun kalimana batali jeung qablu badulapana waqaf hasan ngawaqafkeun kalimana aya batali qablu badulapana waqaf qabi ngawaqafkeun kalimana batali jeung qablu badulapan mana yakunu hafsun arba'u mawadi'a fi suratil kahfi wa yasin wa qo'a sakat hafaz dina Quran opat tempat surat kahfi surat yasin henteu lepat kadaka aidan suratul qiyamah fi suratil mutaffifin sak kitu deui sakat surat qiyamah jeung surah mutaffifin sakat ayana ismam cek hafaz lafaz la ta'manna dina surah Yusuf ayat 11 ismam cek hafaz lafaz la ta'manna dina surah Yusuf ayat 11 imalah cek hafaz dina surah Hud dina ayat bismillahirrahmanirrahim imalah cek hafaz dina surah Hud dina ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka